Man arada ayyakuna ma'allahi faqihan falyakun khasi'an. Kajalma anu boga kahayang boga tujuan. Hayang dibere ngarti ketika bareng jeung Allah. Aya ya. Mantap bedakeun. Ieu mah kalimatna istilah doang. Jadi maka paliyakun khasian bi umuri dinihi. Ini kantor. Paliyakun khasian bi umuri dinihi, yakni urang teh lamun hayang dibere ngarti ketika bareng jeung Allah khususna dina waktu ibadah ka Allah. Yani urang kudu khusyuk, kudu beneran bi umuri dinihi dina masalah urusan bab agama. Dina harti teh kieu lamun basa urang teh make kareupna mun qodan biha lil haqiqah bilan law min qailin kana. Di mana-mana urang hayang dibere ngarti tah atawa dibere ilmu, dibere paham hiji urang kudu khusyuk dina masalah urusan bab agama, tegasna urang kudu nurut lil haqiqah kanu hade. Icena umpamana eta mah budak leutik nu ngomongna ge qabilan lahu min qailin kana sanajan saha bae mun ibarat umum sifatna. Nek budak angon tak, nek tukang minum tak, nek cilok salat tak, nek saha bae ai bener mah kurang denge. Ya kitu tah. Tapi kan ternyata kadang-kadang orang sakit Allah dia ustaz lain dia. Dia orang sakit lah. Dia kalakuan model gitu bae ngomongna doang kiai bae. Padahal maksud dia mah atuh lain ukuran jalmana nu dimaksud eta jalma ngomong bener meunang ngarasakeun saha. Kan maksudna mah kadinya eta. Tapi kan ternyata hati orang teh kan bisa narima kupedah nempok kenyataan hidupnya model kitu teh ya. Doang kiai bae salat tilok naon tilok ada ngomong doang kiai bae. Oh. Berarti tan artinya tanpa ke hati orang sedengkeun ngaran bener mah sanajan bari jeung ti saha bae sekolot lama sanajan ti budak angon ai bener mah denge sanajan ti incu ari mapatah nitah kana salat mah laksanakeun. Buktina kan ka orang sakieu aya incu mbah kalau salat dia dusun dia kan ka aing. Masyaallah. Padahal mah kuduna mah oh ngelingan ka aing. Gampang batur mah heulanan gampang batur mah incu urang ataupun anak urang anu can balik-balik acan batur salat urang tacan. Bacap incu urang teh mbah lain kalau salat teu kurang mah dusun dia. Pagahan ka aing mah teu kudu dipagahan. Berarti can narima tah hate urang teh padahal eta kan bener. Masyaallah, sedengkeun kumaha nek bener urang ari tadikeun narima kada bener. Moal hade hirup teh lamun urang can bisa narima kana hade. Itu. Dina harti urang teh kudu nurut, kudu ngadenge kanu bener sanajan ibaratna kaluar omongan ti saha bae. Maka cekangjeng undur makola wala tadur mankora cekangjeng kitu tah. Undur makola denge ataupun deuleu makola ucapanana ulah dideuleu jelema. Nah,
Adapun tanah jelema nak tukang bungaok tak nak naon tak ari bener mah ngabejaan ka orang atuh denge jeung mah bener. Itu. Tapi kan ka orang can bisaeun eta narima kanu karari eta can kepedah nempo kenyataan hirupna model itu salat tilok puasa komo kalakuan umpamana itu belah umpamana ketika ngomong bener orang kan sok dilemekeun lah dia. Ya lain ustad lain. Hari ngomong doang anu wae. Masyaallah. Mulai endah ta orang teh. Sakumaha dihusu-husu kasarna khususna badina salat ketika aya nu magahan, ketika aya nu ngabejaan padahal bener ngan kupedah kaluarna tina jalma anu teu Fatihah hade geus moal hade ka ditu moal kana hukum. Gitu. Ya. Wal hadiah wal yusruna man arada ayyakuna hakiman faliyakun aliman ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala man goda auroha wa huwa fi ta'limi dini fa wa fil jannah. Nomor 21 yanil saur Imam Wahab bin Munabbah man arada ayyakuna hakiman falyakun aliman. Bila mana orang arek boga tujuan jadi hakim. Jadi hakim berarti tukang ketok palu ieu mah. Nah kalau orang memang pamana boga tujuan nek jadi hakim falyakun aliman urangna kudu jadi alim heula hartina alim di dieu jadi ngarti karena masalah urusan bab hukum kaduana ngarti karena masalah urusan bab agama. Di antaranya kudu jujur adil. Kan kitu hakim mah. Lamun teu jujur munculung atau teu adil. Malam teu adilna kieu kupedah nu ieu mah eueuh duitan padahal mah bener jadi bela. Oh ieu mah umpamana gede duitna padahal salah eta nu dibelaan munculung kejaga di akhirat. Insyaallah. Bahkan cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngariwayatkeun dina hadisna sareng Kangjeng qala man qata uraha wa huwa fi ta'limi dini fa wa fil jannah. Man goda auraha. Saha-saha jalma anu isuk-isuk atawa sore tapi wa huwa fi ta'limi dinihi. Jadi terus umpamana teureun isuk ngaji sore ngaji arjeuna belajar pengajian jadi pengajian teureun wa huwa fil jannah eta jalma model kitu teh bakal diasupkeun ka surga. Tapi kan ternyata ka urang kan bisa boro-boro urang isuk sore pengajian. Boro-boro urang padahal cekang jeung Rasulullah ge di ditu lagi utlubul ilma walau bainaka wa bainau bahrun minan nar. Belajarlah ilmu, siarlah ilmu sanajan eta antara ilmu jeung urang anu ngahalanganana seuneu boro-boro aya seuneu nu ngaji. Kakarak teu boga eta ge saing mah ngaji lah. Masyaallah. Isin ngaji ge aing yo hayang diasupkeun ka surga teh komo model kieu isuk sampikeun ka dor pengajian teu dor sampikeun ka sore pengajian terus umpamana teureun ngaji teh ya nyatu ka sabatu terus bae ngan ngaji teureun tah bahwa fil jannah jaga di yaumil kiamah bakal diasupkeun ka surga naon padahal tadi teh tekangjeng utrul ilma mina mahdi ilaladi ngaji mah kudu nama sampikeun ka turuban taneuh ngaji mah. Cek urang teh aing mah umpamana teu kaburu ku usaha daga pakalitannya urang jaga 5 karok tebul ibadah. Nyambeurna ari salat mah sok meureun zikir ge pangbeukina. Tapi kana ngaji dah apakah kaitung udur cek hiji kaul ulama nyaritakeun lae sali udri pitar kita ta'allum. Teu aya uzur sabenerna mah ninggalkeun ngaji mah teu aya uzur lantaran bahasa Kangjeng Rasulullah nage sampikeun ka
Mau tapi kan ternyata ke orang can bisa boro-boro sabikeun ka pae. Sekarang sekitu beres teu kudu diomongkeun. Tah aing mah ngaji. Halus aing. Masyaallah. Eh, karena ganjaran mah hayang tapi ganjaran mah hayang ku saking gedena kakara kurang dibere sakitu bege geus leuleus kana ngaji. Padahal cek di dia manggoda awroha. Jadi kita alimi dini bahwa pilihanna sahajal maklisuk ataupun sore jadi terus pengajian namun bahasa orang tema daru masa orang teu bisa rumasa bodoh eta jaga yaumil kiamah bakal diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Anu dimaksud tinggal tamsil ya ke urang. Gitu. Nah, kabur usaha bakal ditanya sagede saha usaha. Cek orang teh aing sibuk ku pakaya. Tekaur urusan pakaya, lima tarok temu ibadah. Kunaon anjeun teu kaburu ngaji acan. Ulah tekaur urusan pakaya. Sagede kumaha sia salobat, kumaha sia pakaya sia dibandingkeun jeung Nabi Sulaiman. Urang ngehenen bade kitu. Gering pula cenah Gusti oh gering. Raju gering sia dibandingkeun jeung Nabi Ayub, Nabi aing sagede kumaha sia gering. Abdi mah susah, cenah Gusti susah. Nu mantak abdi berani ninggalkeun kana ngaji teh ge umpamana abdi mah susah. Sia susah sagede kitu ari baju salam hari. Tuh hamba aing nabi bisa boro-boro salam hari nyana mah baju dengan hiji doang tapi teu pernah ninggalkeun ngaji jeung ibadah ka Allah. Kan maksudna ya ke urang-urang moal bisa ngelak moal ngajar kumaha. Moal. Rawahu Abu Naim wa hadza ma yuqalu indal qiyami minad darsi minasy ali al-maghribi quddisa sirrah. Jadi hadis tadi diriwayatkeun ku Imam Abu Naim ieu teh menang nyandak tina kaul Kangjeng Rasul anu diucapkeun ku Syekh Ali Maghribi. Begitu arek nangtung tah Syekh Ali Al-Maghribi mah bari jeung maca doa ieu. Allahumma inni taudatuka nya. Ini taudatuka. Zaman nu mah. Zaman teh kodisan ya mah. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu parduduhu ilayya idahadati ilaihi. Jadi kudu anak tapi rada ganti macam. Jadi lamun orang tos belajar nangtung arek nangtung ieu anak. Kudu nama ditulis sih. Wasani wali surna man arada ayyakuna saliman minan nasi ay min syururihim. Pada yadhkuru ahadan minhum illa bi khairin waliyatabaru fiha ay bi nafsi min ay syai'in khuliqat. Nu nomor 22 sauri Imam Wahab bin menambah sajalma anu boga sajalma anu hayang salamet minan nasi tina sakabeh manusia. Tegesna amil syururin tegesna tina kagorengan nafada yazkuru ahadun minhum bacuan. Lasok ngomongkeun lamun urang hayang salamet tina jalan lasok ngomongkeun ulah panyakit eta ngomongkeun jasa benerna memang paling beuki. Komo bari jeung geus anu ngamimitian geus eta geus banyak. Geus satengah poe ngomongkeun. Ya Allah. Cara atuh jeda hatina lamun urang hayang salamet tina fitnahna manusia khusus hatina tina kagorenganan fala yazkur ahadan pacuan ulah sok ngomongkeun ulah. Maido ge ulah sabenerna mah ulah. Maido ka jalma teu beunang.
Satang anu ari urang ngerasa heulan gedeuna mah samemeh ngomong ka batur urang heulan rasa aing ge kuduna mah kitu heulan ngan teu karasa kurang hayu bengkol yang bulan ngomongkeun teh padahal cek anjeun ketika orang tobat dan tobat tah lamun can menta hampura ka jalma anu pernah kurang diomongkeun can sah tobatna najan kuku make can beneran cek orang teh umpamana aing mah isin da menta hampurana aing mah isin lamun memang orang isin ti kawawa bisa tambah bendu ketika orang menta hampura bisa tambah bendu umpamana ieu mah bacakeun istighfar nulwa mana istighfar cek anjeun ya jeung urang ke lantaran urang mah jarang panjalmana lamun tos ngomongkeun batur menta hampura ka jalma jarang astagfirullahaladzim li walahu teh ka jalma anu pernah kurang diomongkeun kumaha bari jeung kurang dibayangkeun mah jalma anu pernah kurang diomongkeun teh eta nu hebat mah astagfirullahaladzim li walahu lamun lalaki lamun awewe walaha kumaha lamun umpamana umum geus dibredbeh kurang ye astagfirullahaladzim li wali daya terus umpamana wali jami'il muslimina wal muslimat ngan ulah sakali macana jangan ngomongkeun ge wal poe ada mace istighfar mah eta sakal atuh kumaha tuh oh jadi astagfirullahaladzim li wali daya wali masyaikhina wa ashabi hukukil wajibati alayya wal jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat masyaallah kan ada maksud dia ke urang eta urang istighfar macan tadi teh sok sabaraha kali tiap waktu astagfirullahaladzim wali daya wali masyaikhina wal ashabi hukukil wajibati alayya wali jami'ul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat kan eta urang sok sabaraha kali macana nang sakali ari ngomongkeun jadi umur balik sampikeun ka kuari teureun yu Allah kan paling urang teh sabenerna ada kumaha gitulah ya ya kur hartina nanon ge bakal aya imbas maka cekang jeung Rasulullah adituna bagus nama ila bi khairin jeung silakan orang ngomongkeun jadi omongkeunana nu bagusna bae non tujuanana waliyata baro biha bi nafsi min aisyin khulqan tegasna orang kudu nama ngalap itibar ngalap contoh si anu gagah amat ibadahna sanajan memang kakak pengansep goreng tapi tingali kurang ibadahna ka Allah hari siawa kopolong teuing kudu nama kitu tah kalau mentos magrib dia mambatur amalan hari salian daripada goreng meureun cek pandangan urang mah goreng pas begitu ditinggali sabada salat saya teu kadepun be hari kolong ulama itu eta orang ngalap itibar ngalap contoh karena kebagusan atuh tuh nya sebab naon elatna kadituna min aisya'in khuliqat payya makhluqatun min nutfatin qadaratin sebab ngaran di antaran awak urang teh khususna jadi sadayana ge diciptakeun ku Gusti Allah tina cai mani anu kotor qadarah teh bagi orang mas sebab maaf gitu diciptakan ku Gusti Allah tina cai mani kotor atau kadang-kadang tatakan ke celok mati bismillah aja atau tatakan kuduna panggil lamun naik ke pamajikan kuduna make uduh heula beres uduk maca ayat kursi heulan maca qul heulan maca iza jaa heula atuh mana kudu nama kitu atuh. Kacecek urang teh atuh deuk iraha mulaina ieu. Amaya 41. Masyaallah mentak mun sabah ieu urang teh diciptakeun ku Gusti Allah model kieu atuh meureun urang tatalkanana ieu. Asal maot asal hayang naek.
Ya Allah. Ada aja ya. Jadi mantap ibaratnya kan dia wali eta hadina di alam itu ibarat orang oh si eta hebat amat ibadahna ka Allah. Oh si eta hebat amat sanajan luar daripada salat mah mun basa kalakuan nama jorekeun mah kajoreana nama ulah sok diomong-omongkeun tapi tingali dina ibadahna ka Allah oh, hebat amat ari awak siap kolongo. Urang nyarekan awak urang sorangan bae. Allah. Sebab naon eratna wali madza boleh kuat bayam makhlukotun litu atir lain tala nu mantak Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ka orang tina melalui cai mani elatna payam makhlukotun litu atirlah tujuan nama Allah nyiptakeun ka orang supaya ibadah ka Allah. Mantak dina ayat lagi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya wallahu alami murud tipat-tipat ya cak Allah aing nyiptakeun jin jeung manusia terkecuali supaya ibadah ka aing cek Allah. Bahkan di alam arwah baheula samana orang digubrageun ke alam dunia kan pernah janji orang di alam arwah. Gusti kami gerak gubrageun ke alam dunia. Ketika Gusti geus ngagubrageun kami nepi ibadah ka Gusti. Baheula keur waktu aya di alam arwah. Begitu dikuprakeun ke alam dunia orang lain loba ibadah ka Allah. Salat duha geus loba katinggalieun. Akhirnya kok atau duha duka dipenting abdi pribadi belah duka jamaah madaikan meureun duha jeung udang dipenting na pangdaekan abdi pribadi rumasa duha loba katinggaleun komo udang dipenting mah jamaah mah teu meureun insyaallah. Ya Allah padahal orang diciptakeun ku Gusti Allah supaya ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Bahkan dina ayat anu sejen apa hasibtum mun bahasa orang teh Allah alami murati mun bahasa orang teh naon tah sia boga sangkan poe diciptakeun ka alam dunia hanya ngasyukur haes jeung ngising doa ulin bilang henteu sia diciptakeun ku aing ku Allah cecek Allah supaya ngalaksanakeun ibadah tapi ternyata ka orang boro-boro anu sunnah anu wajib ge loba katinggal subuh katinggal keberangan asar gitu kene maghrib gitu kene kan orang teh sadar-sadar gitu lagi hartina bagi urang sadayana khususna keur pribadi jadi urang diciptakeun ku Gusti Allah tujuanna supaya daek ngalaksanakeun ibadah ka Allah supaya jeung ibadah we lah tujuanna kaduana sesuai jeung kemampu urang urang mampuna kakaraksakeun teu kudu loba asal rutin eta masa rutin ruya teruslah sakieu kadang langkungna nyuhun keur diapunten hadanallahu ayyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi la haula wala quwwata illa billah.
para jamaah ya Buya sadayana selalu dimuliakan Allah Allah Subhanahu. Pertama, dalam anu langkung utama orang sekarang memanjatkan puja puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan ka urang sadayana. Anu kenikmatan tersebut wajib disyukuri urang sadayana. Sehingga wasilah kenikmatan tersebut dina saat aya pisan urang tiasa dimulung mongko aronyok melaksanakan kewajiban urang selaku orang umat muslim yang kewajiban. Salawat tadering salam ya selalu di urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus kamantanna keluargina sahabat-sahabatna ngabantun ka urang sadayana salaku. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu berkaitan ayeuna tahun 1448 Hijriah bulan Muharram. Yen dina bulan Muharram teh aya namina poe Asyura. Asyura eta tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Silih Haji urang disebutna biasa. Sok ngabubur urang biasanya. Eta teh adat ti kolot urang baheula. Sanajan ti Rasul teu aya ayana sedekah eta mah. Termasukna ngabubur eta niatan ku urang sedekah. Samemehna urang wayahna usahakeun ngariung buburna eta ulah di waktu beurang. Bubur parsokali untuk isuk-isuk tos dohornya ngariung bubur. Ayeuna mah usahakeun urang ngariung buburna teh buburna urang nya ngariungna tos magrib atau tos isya usahakeunna. Wayahna dina tanggal 8 atau tanggal 10na urang ngalaksanakeun puasa heula puasa Asyura. Puasa Asyura eta seueur sejarah anu dinyatakeun dina bulan Asyura teh. Di antarana dina bulan Asyura teh adalah ya, bulan Asyura teh dikaluarkeunna Nabi Adam alaihissalam dina surga. Ya, kaluarkeun Nabi Adam di surga ku Allah teh dina bulan Muharram tanggal 10. Terus Nabi Nuh disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina bulan Asyura. Nabi Musa disalamatkeun ku Allah dina tanggal 10 poe Asyura, tegasna tanggal 10. Seueur sejarah anu nganyatakeun bahwa tanggal 10 Muharram teh hari bersejarah. Bahkan ku sebab hari bersejarah nah dina riwayat Kangjeng Rasul pernah hiji masa waktu harita Kangjeng Rasul teh di Madinah. Di Madinah teh manggih sekelompok Yahudi. Yahudi eta ngalaksanakeun puasa dina tanggal 10 bulan Asyura. Kangjeng Rasul heran, kok Yahudi teh nya puasa dina tanggal 10 bulan Asyura aya naon? Cek Kangjeng Rasul. Numantak Kangjeng Rasul teh naros kaeta ka Yahudi cek ya Rasul mahadal yaumul ladzi tasumunahu. Paruasa naon anjeun teh dina poe tanggal 10 Muharram teh cek Kangjeng Rasul ka Yahudi. Yahudi eta pan sanes Islam Yahudi mah Yahudi teh ajaran tauhid anu dibawa ku Nabi Musa. Kitabna kitab Taurat anu patuh mah. Lamun Nasrani ajarna ka Nabi
Isa, kitabna kitab Injil, anu berpegang teguh mah bener-bener. Anjeun teh Yahudi, kok puasa dina tanggal 10 Asyura aya naon? Kumaha jawabna? Cek Yahudi, hadza yaumun azimun anjallahu bihi Musa wa qaumahu wa ghraqa fir'auna wa qaumahu fa shamahu Musa syukron. Cek Yahudi, poean tanggal 10 teh, tanggal 10 bulan Muharram teh nu kasebut Asyura adalah poe anu pangpohara agungna dianggapna. Kunaon kitu? Anjallahu fihi Musa, karena Allah teh tos nyalametkeun ka Nabi Musa dina tanggal 10 bulan Muharram. Di samping Allah nyalametkeun ka Nabi Musa, nyalametkeun Allah ka kaum Nabi Musa. Jeung ngerem Allah Subhanahu wa taala ka Firaun jeung kaum-kaumna. Numantak kitu Nabi Musa teh puasa dina tanggal 10 bulan Muharram. Tah ku sebab kitu nya, ku sebab kitu cek Yahudi panahnu nasumu kula teh nuturkeun Nabi Musa puasa. Antara Nabi Musa teh nya tanggal 10 bulan Asyura nya tanggal 10 bulan Muharram puasa karena syukur ka Allah Subhanahu wa taala bahwa anjeunna jeung kaumna anu iman ka Allah disalametkeun, maka kami teh puasa cek Yahudi dina tanggal 10. Yahudina anu patuh kana ajaran kitab Taurat waktu harita. Kumaha cek Rasul? Mangka Rasul ngadaw, cek Rasul, panahnu ahaqu, mangka kula anu leuwih hak kudu kitu mah. Karena Rasul teh pan salametkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh waktu tina kejaran. Nya, tina kejaran Abu Jahal jeung baladna tanggal 10 Rasul teh salametkeun sami. Nya. Waktu di Gua Hira Rasul teh waktu aya manuk ieu teh manuk japati teh salametkeun tanggal 10 eta kajadian. Wa aula bi Musa jeung leuwih utama ka Musa tibatan marane kabeh. Geus kitu pasomahu Rasulullah. Rasul ge ngalaksanakeun puasa dina tanggal 10 jeung Rasul marentah kana pirang-pirang sahabatna, kana sadaya sahabatna ku ngalaksanakeun puasa dina tanggal 10 bulan Muharram jarahna. Di samping teh eta cek Imam Qatadah nyarioskeun urusan masalah puasa Asyura kumaha sih eta imam masalah hikmah daripada puasa Asyura teh. Rasul ditaros ku sahabat. Cek Rasul yukaffirus sanatal madiyah. Yen puasa dina tanggal 10 bulan Muharram ta eta ngiparatan dosa satahuneun. Tanggal 10 dah berarti insyaallah poe Kamis karena tanggal hijina urang kamari tahun baru, poe Salasa berarti tanggal 10 na poe Kamis. Ngan Rasul nganjurkeun cek Rasul sumu at-tasi'a wal asyira wala tusabbihu bil yahudi. Para sahabat kaula puasalah anjeun tanggal salapana. Tanggal salapana kasebut puasa Tasu'a nya, tanggal salapan. Wal asyira jeung tanggal 10. Jadi puasana ulah tanggal 10 bae, tanggal salapan heula. Tanggal salapan puasa tanggal 10 puasa. Wala tusabbihu bil yahudi ulah nyaruan kana Yahudi. Yahudi mah tanggal 10 doang. Anjeun mah wahai umat kaula, wahai para sahabat kaula puasana di tanggal 8 jeung tanggal 10 ulah sarua jeung Yahudi. Nah, kitu tah. Jadi anjuranna teh Rasul eta tanggal 8 berarti isukan kurang tanggal 8 Abah Udri insyaallah puasa insyaallah nya. Insyaallah urang puasa. Tanggal 10 na poe Kamis puasa. Kan urang niatan kodo bae lah. Niat kodo bisik urang misalna aduh kodo puasa teu karasa mun arek puasa urang isukannya biasa niatna bari kodo bae niat kodo nya. Kodo bae utama ke niat kodo. Yang niat tasuan 2 kali niat teu masalah. Nya.
Tanggal 8 jeung tanggal 10 jeung santunan yatim piatu deui eta aya heula dina aya dina tanggal 10. Bahkan Imam Syafi'i jeung Imam Nasyiri dina kitab Idah nerangkeun masalah tina heran-heranna dina bulan Asyura teh sehingga sakabeh hewan anu gumarayap di alam dunia eta puasa kabeh. Pernah nya Abu Musa Al-Madani nyaritakeun hadis ti Abdullah bin Umar nya dina puasa Asyura teh eta ngaurkeun masalah sangu mun sangu teh mah atau bubuk roti eta sireum ngalewat teh dek ngadahar puasa sireum lewat nya sireum lewat teh dek ngadahar antara di antarana ngamuliakeun kana tanggal 10 bulan Muharram dina poean Asyura parwasa sireum cek riwayat ieu cek ulamanya. Ulama hasil uji coba gitu. Bahkan sedekah puasa dina poean Asyura seolah-olah eta puasa sunnah satahuneun. Lamun sedekah dina poean Asyura seolah-olah urang sedekah satahuneun. Audin misalnya tanggal 10 sedekah 1000 sarua kaudin eta jeung sedekah sapoe 1000 unggal poe 1000 terus teu eureun. Sedekah kaudin misalnya tanggal 10 10.000 seolah-olah unggal poe kaudin sedekah 10.000 unggal poe 10.000 ulah kitu. Ku saking gedena dina masalah pahala bulan Muharram tanggal 10 umawi kitu nya urang sasarengan insyaallah ajaman urang sadayana ngalaksanakeun puasa dina tanggal 10 bulan Asyura. Jelaskeun. Sifat qiyamul nafsinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yabtaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Nyambung neraskeun masalah sifat anu wajib ceuk akal dina hak Allah Subhanahu wa taala. Yen Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat qiyamuhu binafsihi artina jumenengna Allah ayana Allah Subhanahu wa taala binafsihi ku berdasarkan datna Allah semata teu aya nu ngayakeun teu aya nu nyiptakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Pengertianna aya yaftakiru ila muhalin wala mukhassisin. Allah teh teu narima butuh kana hiji dat jeung kanu ngayakeun. Utak Allah mah berdiri ku sendirina. Artinya Allah teh berdiri ku sendirina teu Allah ngabutuhkeun kana dat Allah teu ngabutuhkeun kanu ngayakeunana. Nah, dadoa urang mah butuh kanu ngayakeun. Ngomong-ngomong teu butuh ge bohong, buktina aya urang aya sebab bapak urang. Aya bapak urang, aya bapak kolot urang, aya kaitu aya Nabi Adam. Nabi Adam menang nyiptakeun Allah. Kan urang ge hakikat menang nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala. Berarti urang teh butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matak Allah mah kasifatan ku istighna jeung ibtikor. Ibtikor eta sakabeh perkara salian daripada Allah butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu sifat qiyamu binafsihi teh termasuk salah satu sifat salbiyah. Anu bagian nomor ka 4. Hiji qidam baqo mukhalafah alasi qiyamu binafsihi engke sareng wahdaniyah. Eta anu jumlahna 5 salbiyah etanya. Nafsiyah hiji salbiyah 5 kaituna nya maknawiyah 7 ma'ani 7 maknawiyah 7 jumlahna sakabehna
aya 20 sifat engke tambah anu wenangna hiji 20 hiji sifat eta di antara bagian sare yakni annau mimma yajibu lahu ta'ala ayyakuma binafsihi ay bidatihi ya memperjelas ki musannif pengarang ieu kitab annahu bahwa sanyana kalakuan ya setengah tina perkara anu wajib cek akal ka Allah Subhanahu wa taala teh adalah ayyakuma binafsihi yen kayan Allah Subhanahu wa taala jumeneng kudatna tegasna Allah Subhanahu wa taala teu aya dat anu ngayakeun ka Allah Subhanahu wa taala teu butuh kana dat Allah antaran teu butuh Allah Subhanahu wa taala kanu ngayakeun dat dat anu maujud anu aya teu doang makhlukna. Adapun pengertian pengertian qiyamu binafsihi adalah salabu ibtiqalihi li syai'in minal asya'i ngilangkeun narima butuhna Allah Subhanahu wa taala wa makna qiyamihi ta'ala binafsi ari pengertian qiyamuhu ta'ala binafsi Allah jumeneng kudatna adalah salabu ibtiqalihi ngaleungitkeun narima butuhna Allah Subhanahu wa taala li syai'in kana hiji perkara mina asya'i tina mang pirang-pirang perkara leungit lumantak sifatna salbiyah teh Allah salbiyah eta henteu ngabutuhkeun kana hiji perkara naon bae salian daripada Allah Subhanahu wa taala entah salah bun salbiyah ya leungitkeun kana hiji kana mana naon kana perkara anu pake kabutuh ku Allah leungit teu aya geus pala yaftaqiru ta'ala ila muhalin aydatin siwa dati ta'ala mangka teu narima butuh Allah Subhanahu wa taala ila muhalin kana dat aydatin tegasna kana dat salian dat Allah Subhanahu wa taala ari urang mah butuh kana dat naon dat kulit aya kulitna dat daging aya daging da daging nya daging kulit bulu lamun aya buluan teh mah ngabuuk pannya halis da bulu dat bulu aya katempo datna terus misalnya tulang darah aya datna ari Allah mah teu ngabutuhkeun kana dat anu macam kitu ya salian dat Allah bae eta kitu teu bisa digutak-atik ku kumaha deui ya ari urang mah ngabutuhkeun kana datna anu tersusun ya tina tersusun deui ngabogaan dat masing-masing datna darah datna daging datna kulit datna bulu tah datna masing-masing ari Allah mah teu kitu ya geus yujadu piha kama tujadu sifatu fil mausufi ya bisa kapanggih dina urusan masalah dat sakumaha kapanggihna sifat dina anu disifatan nisbah ka makhluk mah macam kitu lamun engkena lamun datna hideung katempo hideungna lamun datna beureum katempo beureumna sifatna dat tersebut misalna beureum eta beureum katempo doang datna darah pan beureum bisa katempo datna darah warnana datna darah teh anu beureum datna beureum amun hideung doang bulu katempo hideung kitu nya naon mun koneng-koneng kitu nya tak di urang mah mang pirang-pirang dat anu aya dina jiwa raga urang termasuk sel darah putih segala macem pada kitu nya darah putih lumantak cek ulama alasan kitu teh li anna dzalika la yakunu illa li sifati karena seluruh perkara anu biasa ngabutuhkeun kana masalah sifatna teu aya anu kana dat mah teu aya hiji perkara kecuali anu bisa kasifatan kabeh ge gede bisa nya datna gede bisa disebutkeun gede lantaran barangna buktina gede
atau leutik buktina leutik. Tah eta seluruh perkaraan aya dina makhluk mah datna teh tercantum, hanya tercantum antara gede leutik panjang misalnya buleud jeung kumaha bae tah. Tah eta ngaran buleudna adalah sifatna datna hiji barangna. Lamun cara teh mah kieu gelas. Ieu gelas teh masalah beling, datna pan beling. Ya. Beling datna. Ukuran gelasna mah sakieu tah, sagulung kieu gelasna beling kinya. Adapun ieu lowongna lain disebut gelas. Luarna lain disebut gelas, bubulena jeung lain gelas, dan gelasna mah kieu nu kotak mah kitu bae gelasna. Anu gelasna eta anu belingna unggul kaudin gelasna mah. Jerona lain gelas, ieu mah jero gelas, disebut jero gelas, tapi lain gelas. Anu gelas nama datna tina belingna gitu. Ngan ieu mah lain henteu kasebut jisim murakkab henteu teu tersusun ya gitu. Sedangkan cek ulama wa huwa ta'ala dzatun mausufun bisifatin. Ngaran dat Allah Subhanahu wa ta'ala eta adalah mangrupakan hiji dat anu disipatan ku sifat. Dat Allah eta anu sifatan ku sifat, kumaha sifatna? Anu agung eta lain bukti berarti katempo datna agung, maha agung. Agung dina kakawasaana. Anu kawasa, anu kersa sifatna kitu ngan datna lain dat bang makhluk urang. Ya, sanajan Allah ngadengena henteu make alat doang urang pan. Allah dat anu agung mah anu agung Allah ngadenge. Allah ningali nya. Allah uninga segala macam Allah anu ngomong ngan tanpa aya naonna. Kan kitu bae tah mah. Matak kasifatan ku sifatna tadi teh ya. Sifat urang, sifat urang apa sebutnya? Sifat urang mah pertama dat anu ngajubleg heula. Ngajubleg lamun jangkung lamun pendek. Ininya tersusun batin dat urang mah. Aya kulitan. Urang apaan? Aya buluan, aya dagingan, aya tulangan, aya sungsuman eta tah. Eta tuh ari Allah mah laisa kadalik henteu doang kitu. Penting mah dat anu kasifatan ku sifat tersebut sifat ku kasifatan. Ari urang mah di samping tos tersusun kitu kakarak ku Allah. Dibere urang kemampuan orang teh sifatna anu pinter, anu bodoh, anu jangkung, anu eta sifat urang, sifat ngaranna ka urang. Ari Allah mah teu kitu sifatna. Ya, kasifatan ge kasifatan di antarana anu dicantumkeun ulama teh 20 sifat anu wajib di Allah Subhanahu wa taala cek ahli sunnah wal jamaah. Ya, cek ahli sunnah wal jamaah. Adapun sabenerna lamun nguji masalah sifat Allah Subhanahu wa taala leuwih daripada loba teu kahitung kaudin. Kan eta mah pikeun netepkeun akidah urang ulama ahli sunnah wal jamaah sakitu belah 20 bisi klosatina kaudin lieur nya. Eta mah 20 bae ge lieur. Itu. Jadi ulama eta ngabatasi lain masalah ngabatasi kayak gitu sifat Allah. Oh sifat Allah teh batasi maksudna anu dikanyakeun sakitu belah. Akidah anu 40 hiji sifat anu wajib di Allah sakitu. Nya wajib 20, muhal 20 menanghi sakitu cek ulama. Naon anu wajib dikanyakeun anu kaituna mah loba keneh. Antara ulama karunyaeun ka urang lamun lebih daripada biji kajian beban ieu bae ge anu 20 hiji anu 40 hiji pan dibagi ku salbiah dibagi ku opatna teh tina nafsiyah salbiah ma'ani maknawiyah dibagi kana istighna ibtikor dibagi kana jalal jamal ka kohar dibagi kadinya pan dibagi di eta ge lieur komo lamun dilobakeun kitu mah kawan nya lebih lieur deui. Mentak cek ulama walaisa
jalla wa azza bisifatin kama tad'ihin nasara nya daya ka Allah subhanahu wa ta'ala mah kasifatan ku hiji sifat sakuma tad'ihin nasara bahwa ngaku nasara teh cek kafir nasara Allah teh kasifatan cek nasara eta mah kitu nah daya sakumaha diciptakeun ku nasara anu diaku ku nasara bahwa Allah teh kasifatan teu kitu teu naon Allah mah kan eta mah sekedar ucapan kafir Nasrani anu ngarobah akidah anu aya dina kitab Injil bahwa Allah teh nah kasifatan seperti aya nu saperti jeung makhluk cek Nasrani eta mah sekedar pengakuan Nasrani wungkul wa man fi maknahum minal batinati wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.